wargi kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Si Gombrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh para wargi nincak bagian kagenep. Kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui nya hanca dongeng judulna nyaeta Si Gombrang. Si Gombrang para wargi anu mana si Jaliteng nyaeta guruna. Ieu guruna Jaladri harita teh diracun para wargi. Ieu dasar dongeng atuh eta murid nepi ka kitu-kituna ka guru kitu. Akibatna memang guruna ge teu euceug kitu tah. Guruna ge ayo meromeo pemajikan murid atau puguh murid nage mikir jeung tibatan bisen ka guru nya kajenting racun bae guruna. Kumargi para mitra dina urusan teu alih ceureuh mah kieu akibat. Namun kumaha akibatna? Sabada Ki Jaliteng harita teh memang diracun. Mangga para mitra aya sabagian kalimat nu Mang Jaya bade diwangsulkeun deui supados ieu dongeng merele kitu samana urang terakhir. Ki Jaliteng marentah ka Suwangsi. Suwangsi da puguh keur aya dina pangaruh ilmu Ki Jaliteng. Akhirna Suwangsi menuju ke tempat riungan Ki Jaladri. Sadatang nepok Suwangsi ke dalisan. Ki Jaladri kurang dititah ku Ki Jaliteng. Malar mang nyokotkeun cai nu aya dina batok ke cenah sing turuhkeun. Yuk, sama pasrahkeun. Cek odong dibarengan ku ate ratu ari sabab. Cai geus dicampur ku ketan hideung. Suwangsi gancang muru ka tempat Ki Jaliteng. Naon sababna para mitra sadaya odong make ketan hideung sagala. Eta teh parentah ti Ki Jaladri lantaran pang apesanana memang Ki Jaliteng teh iwati ku ketan hideung, cai ketan hideung. Atuh pala wargi sadaya. Harita Ki Jaliteng atuh nyarita. Aya Nyimas gancang ieu akang hanyaan. Aya Kakang Jaliteng mangga. Suwangsi tuluy mikeun batok nu geus diisi ku cai ente jeung ketan hideung. Kusabab memang hanaang eta cai dina batok dileguk kabeh nepi ka beakna. Kajadian saratulus nama tak reuwas pikeun Suwangsi ari sabab sakujur awak Ki Jaliteng tutung jeung ngaluarkeun bau nu matak seber. Ulang ajares ya, anu geus ngaracun aing setan. Sobat si ayuh. Aduh. Ki Jaliteng jungkir jumpali sedengkeun Ki Jaladri katut sejen tuluy daratang ka eta tempat. Ki Jaladri barang ret ka Ki Jaliteng langsung keuring gagah. Wayahna guru usabab andika keukeuh nanyakeun siromlah kapaksa pikeun sakitu kalina andika kudu ngalayang jiwa guru. Uang siatnya. Waduh, andika murid murtad setan. Andika hianat. Sanajan aing kudu modar dina poe capaheca aing bakal leuwih bangis ya. Sabab kitu aing bakal ngitis ka anak sia dulu. Ki Jaliteng saterusna ngarumpuyuk leuleus leungit budi ilang daya. Samalah beuki lila awak Ki Jaliteng beuki pisan antuk nales teuing ka mana. Ki Jaliteng dina kaayaan tila. Ki Jaladri waspada odong tewak sidadu. Dong sina bisa obah satung dong Ki Jaliteng ngalaksanakeun paniatanana. Parentah Ki Jaladri gancang dilaksanakeun tapi samana si odong jeung baturna metak. Harita si rado rekat luncat bari meupeuh si odong. Kurang ajar sia. Siat. Cakok bangkieun kedebut. Dua anak buah pating celoprak nempok galagat nu kurang hade. Ki Jaladri tetep terus nyokot heurang. Wayahna ranu kusabab awak maneh kaancikan ku Ki Jaliteng. Kapaksa awak maneh bakal dirangket, bakal diheurap. Siap. Ki Jaladri langsung ngaheurap si ranu atuh sakumaha bedasna ge da puguh heurap, dijieun tina kulit dadap, teh burung si ranu beunang karangket. Harita keneh para mitra sanggeus awak si ranu beunang dilumpuhkeun tuluy ditewak sarta saterusna dua leungeunna si ranu ditalikum dibincang ditalikeun kana tangkal Ki Hujan. Para wargi namina ge dina dong cek urang mah teu aya jelema niki. Tos maot mamaot we para wargi sadaya. Putus hubungan jeung di dunia. Kitu putus hubungan sareng di dunia. Ki Jaliteng putus hubungan sareng di dunia da imah mung aya dina dongeng model kieu para wargi ulah moal bisa dar atuh kete deus si aing mah nyaan ngenes ka si eta lamun aing pae
aing hayang nipis deh. Aduh, mah itu bogo tuh. Teu aya teh di tuna paramitra. Terus maot we. Kangjeng Nabi ge nyebatin paramitra di mana manusia maot, umat manusia maot putus hubungan sareng dunia. Kitu para wargi atuh mangga urang praktek. Para mitra kaum damai. Sanggeus awak Sirandu beunang dilumpuhkeun tuluy ditewak sarta saterusna dua leungeun Sirandu ditalikeun kana tangkal Ki Hujan. Lamun Ki Jaladri aya dina kasugemaan sabalikna pikeun saurang awewe nu umurna geus tengah tubuh ngahlas ku nempo anakna di barengkos teu karasa bibirna nyarita kieu. Jadi teh tapi kaki nasib aing nu jadi anak bet dibincang ku bapana sorangan. Tapi naon atuh nu jadi marga lantaranna. Tapi jelas ku teu aing kadenge yen pangna Sirandu di barengkos teh yen tulus kaki pisan si Jaliteng. Sedang pan si Jaliteng dibinasa ku Ki Jaladri kaya lintang ti karunya ka diri aing. Duh, kudu kumaha atuh cara saterusna diri aing ayeuna. Dah, geus kieu mah beres ieu. Hate dewek moal sarareungah teuing. Moal sarareungah. Deuh. Atuh Dimas Kiwari bisa bebas moal terus nyamur. Dan meureun ayeuna kan Jaladri jadi boga pamajikan dua. Milik mati mana we? Teu pahili-hili teu pahala-hala. Atuh ayeuna boga pamajikan dua. Ki Jaladri sering ngagakna. Nah dua sareng saha bah? Ari sia na teu apal apa suang sih ngorak kene deuleu. Pantes kene papokolot cupa jeung Nyi Romlah. Umurna ge can sabaraha lah. Paling oge kana eta mah 40 tahun ge tacan. Tah ayeuna Nyimas oge suang sih geus teu kudu rumegag deui nu biasana sare misah ayeuna mah teu kudu sieun ngahiji sabalah piluan jeung kakak. Ki Jaladri ari Nyimas Romlah jeung suang sih teu bisa majar kumaha. Komo pikeun suang sih dina leupas tina bebuaya atuh dicapluk ku maung. Sanggeus kitu mah harita para mitra Ki Jaladri katut anak buahna terus maju deui ka tempat biasa. Odong, ini tipe ieu maneh ku dewek rek dijadikeun tangan kanan dewek ieu. Rek dijadikeun tangan kanan dewek jadi sakabe pasualan maneh nu kudu tanggung jawab. Sarta pancen satuluyna pikeun maraneh kahiji gerateangan jiwana si Gombrang, kaduana maneh kudu tetep nalingakeun kayan imah nu ditinggalkeun ku urang. Sarta mun bisa eta nu ngaran si Jabur ala nyawana petik-petina. Cabut umurna. Sabab eta tetep jadi hideun peuceuy. Kumaha maneh sanggup pikeun ngajalankeun pancen dewek euy? Sanggup ah, keun perkara aya mau ngamuk gajah mata mah. Sangakeun we ka gajah deui. Ah, sia. Geus ayeuna dewek keur-keur omat. Tong aya nu wani ngaganggu, tong aya nu wani ngaharu biru. Ki Jaladri saterusna muru ka tempat pangreurehanana. Lamun Ki Jaladri poe eta keur kasinugrahan sabalikna pikeun tilu insan. Nyatana si Gombrang Imas jeung Ningki poe eta tilu insan teh geus sarpi kalolowak tempat nu dipake nyarumput ku pihak Ki Jaladri. Hadenge harita si Gombrang muka carita. Lain mana tuh nya? Di tempat nyemputna si Jubah hidung jali si Jaliteng ge. Aduh. Uing muni hayang gapang ieu we na juga kumaha babengok Jaliteng ge nya. Mun awewe hageu di tahu goreng gitu. Aduh. Is pasti we mun awewe mah goreng patut teh juga goreng permoni beureun. Ah, sok ka mana karep Kang Gombrang mah. Pang nangaran Jaliteng ge Kang panginten pameget. Sanes mah kuasnya eta hunyur itunya Kang nya. Cek Ningsih nunjuk ka lebah gunukan taneuh siga hunyur. Ih, monya hunyur mun disebut badag. Itu mah hunyur pasir, ikuj teh lah. Lamun disebut pasir moal kitu mah jadi jieun atawa jieunnan jelema. Ayuh, ketubuhan mending ngaberes ieu betah matak betayu. Si Gombrang. Demi harita waktu si Gombrang tatanggahan kaluhur, teu katitenan ku si Gombrang yen saknyana dirina katut Ningsih jeung Imas geus aya sapasang panon anu ngawaskeun. Si Horeng si mana Horeng eta nu ngawaskeun peta jeung lampas si Gombrang. Aya lian iwati salah saurang anak buah Ki Jaladri. Lantaran para mitra Ki Jaladri salilana nuna telik pangindra jala di mana-mana. Atuh di eta tempat dititenan bisi aya jelema semah atawa bisi aya musuh datang, kumanehna bisa katitenan. Geus tantu bakal dilaporkeun ka Ki Jaladri. Oi. Oh, itu salah tetenyuan, oi tubet.
Sudah si Gombrang, kebeneran sia. Mangka mah wabanoja dua, adah. Kerja kuainya kebedakan ke Jaladri tuh. Memiliki namun si Gombrang benang tadi cerengkas ta. Di talian eta awewe nu dua. Wah, dan eta wanyan. Waing dipurak. Mangkaning sigana mah parawan keneh. Yeay, sugan mah. Si Rojak bari tuluy balik deui ka tempat Ki Jaladri. Sadatangna ka hareupeun Ki Jaladri pok si Rojak nepikeun pamanggih. Aya naon sia lulumbadan Rojak? Aduh. Aya eta apa? Aya si Gombrang. Ngomong cenah bener sia, kumaha? Dia dengian dewek ai si Gombrang. Cecah. Katempuna mah tiluan bah. Anu duaan mah lain lalaki tapi ambewe geureus tur keur marejeuna. Sugan mah mun buah mah keur gumaring, beujeuhna cetrokeun. Komo eta mah aduh. Buah eta buah tengkir keur beujeuhna gumaring. Yeay sugan mah. Jadi maneh laporan soal eta euy. Mau iba leres pisan. Tetela. Si Gombrang geus apaleun ka tempat urang. Ayeuna kieu euy tong make digagalak. Tong waka digagalak ngan bejakeun ka si Odong jeung baturna. Tewak si Gombrang muki bari keur emaluheun teu tepat. Sok buru-buru. Apa? Tilobat catur gancang si Rojak ngabejaan baturna. Atuh puguh we di bejaan teh meniting buranya. Balik sia nyarita teh Rojak. Bener ke tempat urang si Gombrang? Bener Kang. Pasti duaan wanoja. Aduh meureun Kang. Namun kitu urang kudu tatan-tatan euy pikeun nangkep si Gombrang. Ayo ke kabeh ulai nu lalai ieu lalai. Coganang singgil euy. Saring pageu kancing saring sepegingkeun. Pokona mah urang kudu ngahareupan di masalah. Si Odong marentahkeun ka sakabeh anak buahna. Geus teu kudu marentah 2 kali sakabeh. Langsung nyiapkeun diri pikeun nyangkalak jiwana si Gombrang. Sanggeus tarapti para mitra gentak sakabehna kalaluar deui. Teu make jalan biasa tapi make jalan Rusia. Para wargi sadaya caturkeun si Gombrang saeutik buat teu boga rasa curiga. Lamun dirina harita geus aya di tempat musuh, di sayang musuh. Atuh para wargi sadaya harita si Gombrang nyerita. Kecela tempat mata keurna yuh. Angin mengadalinding, sokomo diupage jeung beben. Ayeuna dua ase menyalinu ayeuh. Si Gombrang. Anak aya cenah si Kang Gombrang. Kira ku ieu mah semuanya. Sepuh mah geus meujeuhna reureus. Renung pikiran yang si jubah hideung ye. Kamana nyanganana kekelur lapur kawetan teueuh. Aduh ayeuna. Kakaler atuh cenah meureueuh. Kakidul nya kitu kene. Kakulon towong ye. Si Gombrang bari kakawihan. Cacap omongan si Gombrang ana jorelat. Aya nu kana puluhna jelema geus mingker si Gombrang. Bari dina masing-masing leungina para mitra nyampak pakaran. Odong nu pangheulana seuri. Kabeneran sia datang ka dieu euy, ngahajak ku dewek rek diteangan pikeun di podaran. Ayeuna ngurunjung pisan. Atuh lauk asup kana bubu sia. Sok kira ka tukang tah, duareungeun teh mun ngalawan penjeet deuleu. Penting maina malah sadrah we euy. Waing rek ditewak sia. Rek dia cangkalak deuleu. Si Odong. Bening si Odong. Aya di dieu. Atuh kebeneran ni mumangi. Ayeuna nya. Aduh, aya jalan pikeun mentas euy mobok mangi gorowong. Nyaan ditengan ku aing tiba heula pangi ayeuna. Terangkeun di mana gegedug maneh nu ngaran si Jalabria si Jaladri. Jeung di mana sia disebutkeunana ieuing. Sok siap si sikat ku aing. Nyaho deuleu dewek teu ngalampahkeun dayang lonte sia. Sia. Uing nanyakeun inung kalah ngajawab lonte dasar si torek sia. Gadol. Kurang ajar ka dewek ku anjing nyebut torek si awas di podaran ku aing. Kalau ngeranyokeun aduh sia jika mata peda. Tewak si Gombrang. Sok sia. Siap. Tewak. Si Odong langsung muka panarajang bareng jeung sakabeh anak buah Ki Jaladri. Nyereungeuh tata gerak pihak musuh nu sakitu tarinya taranina jeung carepetna. Si Gombrang ukur mesem bari ngahina. Aju alus teh euy. Budaya kuah teh jurus-jurusna mun harebat hanya kawe juga kurang dahar.
Ari kitu teh mah aduh pantes werek barang dahar oge, barang dahar naon atuh ka yang jero leuweung. Heuh karunya teh nya aing mah duh. Maca watir tak. Si Gombrang tenangna keur. Cados sia. Jaga geburan aing sia. Siap. Si Odong nu dituturkeun ku sakabeh anak buahna. Tapi tetela sakitu rempegna murid Ki Jaladri. Nu diasuh ku Odong saurang eueuh nu bisa ngarubuhkeun si Gombrang. Malah sabaliknya jurus-jurus ampuh si Gombrang. Amun musuhna kurang rikat mah geus geuning. Ngan waktu opat anak buah Ki Jaladri harita teh dina kaayaan manehana teh kurang sayaga. Didinya si Gombrang mampu ngabuskeun runtuyan egilan kana awak opat musuhna. Itu puguh we gerakan sakitu hebatna nyata disebut gerakan cacar bolang teh. Awas kan opatan, bongan meredahareun siat. Suatu para mitra ting kareduk ting cerdak para wakijeta malah ting kerejerot cedak kelewat jabrot opat anak buah si Odong ting kedebut bari ngoceh. Cengkang kedebut kitu deui sejen. Sakali meupeuh dina najong opat anak buah pihak Ki Jaladri teu bisa harudang deui dina gerak cacar bolang. Jok menawi aya keneh nu leuwih teuas dah. Mangga sangakeun ka aden ieu. Mangga eta deuh kuat cacing jerenggang kitu. Ieu aing mah aya jago kitu patut teu aya anak buah Ki Jaladri. Dasar ilmuna Jalabria aduh aing mah. Setan Gombrang sia diwajak wae sia. Sedang sabrut Odong harita terus ngarangseg ka si Gombrang. Tapi danya kitu Odong jeung baturna lain tandingan si Gombrang. Sakali ngepret Odong ngaguak pon kitu baturna nu sejen. Yuk kaduh cabron kali jeung bangkieung kedebut. Aduh genep urang batur Odong sarua jeung nu tiheulatin kedebut nyata diserang ku si Gombrang dina gerakan cacar bolang. Sarengseng ngarubuhkeun 10 jalma pihak Odong, malah maka asup Odongna sorangan harita si Gombrang langsung dampal sukunan incak ke beuteung Odong. Aik kemah. Oh ya, dia masih lodong. Aduh, era nyamaneh. Panata siga jago, panata siga jawara kelakuan siga puya. Aing mah. Aduh. Rekumaha sia de lodong. Bejakeun sia lodong di mana disumputkeun inui jeung di mana tempat si Jalabria. Pok bejakeun ka aing. Nyaho kuring mah teu nyaho teu bebarengan di bawah lage. Odong bungkem teh ngabejakeun di mana disumputkeun na Nyimas Romlah jeung di mana ayana Ki Jaladri. Eta maneh bener-bener hayang didudut kumisna ku aing sia. Sok sia didudut kumis wah geus mah karasa coplok sia geraja jeung bibir-bibirna. Jading bibir sia deuleu. Si Gombrang bari cet kumis si Odong didudut. Ampun. Paras. Aduh. Si Odong muringis panon buria bunteu. Ampun jeung eta mah aduh salah nyebut hampunan jeung kangkung-kangkungan. Eueuh kangkung di dieu mah ge kungkang sia badua. Sok sebutkeun di mana disumputkeun inu uing jeung di mana aya si Jaladri. Kudu teu nyaho atuh teu nyaho mah teu nyaho kudu kumaha atuh. Kudu ngabejakeun naon aya teu nyaho. Si Odong kalah karek ceuri. Coba itu kalah ka ceuri. Lalaki naon kalah tuluy bungkem deui jeung kaceuri teh. Dibari sabaraha maneh ku guru maneh euy, lamun tetep teu ngaku awas ya deui. Ampun, ya kumis, aduh kumis. Odong buria buntik, kumis cek saya teh hayam sia, aduh. Mun hayam dilesotkeun ieu kumis sok geura jawab di mana dipernahkeun inu uing jawab sia. Jeung di mana ayeuna si Jaladri ngan sakitu pananya aing mah. Pokoknya teh hese enteng dia jawab lagi. Asa sia dak ngajawab deuleu. Ulah kuring teu nyaho bener teu nyaho Gombrang. Si Odong kuat ka dina nyaritana teh para mitra. Caritaan mah dirusiahkeun tapi siga nu heueuh make jeung ciri sagala. Nya bener sia yang didurut ya kumisna poing deuleu. Awas ya. Si Gombrang teh telah ngalaksanakeun niatna. Ngadudut kumis si Odong meuni buria bunteu. Para wargi sadaya sabot si Gombrang keur ngadudut kumis si Odong. Harita tilu baturna si Odong nu pangwanina terus ngayakeun panarajang si satu kangen si Gombrang. Awas rasakeun yeuh. Siap.
sideng sabuk tilu bedog nu tinggulap geus ngancam kasalamatan si Gomrang. Sedang pikeun si Gomrang eueuh deui dangka pikeun nyingkahkeun tilu ancaman bedog. Tapi lain ge si Gomrang lamun kudu atar jeung gugup ku sakitu. Ieu geus moal bisa mata jeung nyingkahan deui ye si seugeut bedog aing si Gomrang ye. Cuk saha rujak tempat si Gomrang sanajan bari eueuh pilumpati. Tapi si Gomrang tetep nemongkeun lelewa nu tenang kalayan di luar dugaan pihak si Rojak. Harita si Gomrang mampu ngarubuhkeun tilu jelema ku jalan ngangkat awak si Godong dipake alat pikeun ngabendung serangan nu jadi lawan. Geup lep si Gomrang ngerlep apa teh plos para mitra sadaya. Sanes ngerlep harita ngerlep maka hanapeun cai para mitra sadaya. Namun harita teh anjeunna ngelok plos tilu bedog ngeplos. Sanggeus bisa nyingkahan tilu bedog sakilat dua leungeun si Gomrang newak ka awak si Odong. Saterusna dibantingkeun ka tilu awak lawan. Si Odong ngagoak reuas jeung nyeri ari sabab dua bedog baturna teu katahan ngagabreskan awakna atuh mun tinggal abres. Aduh! Cengkang kedebut si Odong awakna ngacengkang keuna ku bedog baturna. Atuh sabetan bedog teh getih kaluar tina awak si Odong. Ireungeuh kajadian harita sakabeh babarisan pihak di Jaladri kain wanina rajang. Sakabeh silih reret bari sikepna geus teu ngatarakeun deui yen rek ngalawan. Naon mani unur-unuran jiga unur-unur euy. Jeung silih reret kitu ja keur ucing-ucingan euy. Ayuh. Geuning kitu jiga unur-unur ya. Munur rek ka mana malabur. Teu karunya ka batur maneh nu geus rek sakarat awal. Atawa rek nurutan hayang cara batur maneh. Si Gomrang sieuna sakabeh anak buah Ki Jaladri borora ayan wani nembal nu puguh mah kabeh sieun jeung semer ku nempot tatanangna jiwa si Gomrang. Tapi kasieun anak buah Ki Jaladri teu kateterusan kusabab ka eta tempat aya jirim nu ngolebat anu saterusna nangtung mancuh dina adeg-adeg kuda anu pancuhna. Si Horeng si mana Horeng eta nu datang teh tajalian Ki Jaladri pamimpin barisan. Ki Jaladri sering ngagak-gak si Janu atoh jeung nguntup nguyup kana pangawak si Gomrang. Bagia andika Gomrang, andika datang ka dieu tempat kaya tempat nganu harti nyerenkeun diri, nyerenkeun pati aya paribasa lauk asup kana bubuk atuh iwak nang tang sujen. Sujen deui memang ngahaja awak andika keur diteangan. Sabab rek dipodaran aku sabab kitu geura tuturkeun nyawana si Dempak mun bener eta babasia deui. Ki Jaladri estuni ngesanggeunahna. Padahal mun panca kaki mah eta teh uwa para wargi kapi uwa. Ningang ka si Gomrang jalma resep heureuy tur tara beunang kapancing amarahna pokda carita. Aduh. Cecela. Aduh nya mah tari kolot bojong kaso. Lewi gede loba hayam. Hehehe. Beuki kolot beuki nyosyo, beuki gede kahayang. Aduh, lamun maneh ngabagiakeun awak uing. Sabalikna uing ge memang keur nenteangan kitu. Neangan awak ani karek dijeun prakadeus ya. Rek dijeun ieu lauk pepetek sina behek sina gepeng deui. Ku aing dikempak si aduh. Si Gomrang teh eleh goes ka si Jaladri harita teh. Lamun kaaya di luar poe eta keur rame kudu pacenta-centa sedengkeun di jero mah para mitra Ki Jaladri di jero tempat Ki Jaladri. Dimas Roma eskini bener-bener kateunggeul memarasna ngeri peuri aras ku ngadenge beja yen poe eta ka tempatna anu datang nya eta si Gomrang anakna pisan. Kumaha carana sangkan diri aing buru-buru tepung jeung jadi anak. Duh dedeh teuing karta anakna. Hidup ukur manggih kaprihatinan batin. Jeung bapa teu pisan pan, jeung indung najan nya emak masih kena aya teu bisa nepungan, satungtung hidup can bisa ngarubuhkeun pihak si Jaladri. Ceuk harita teh para mitra sadaya Nimas Romlah ngagero ka Suwangsi. Aya naon aya Romlah? Kumaha lamun urang kabur we euy? Kabur? Kabur teh kabur kumaha ye jeung ka mana jalana Nyi Romlah? Milik si Jaladri sakitu waweg jeung rempegna kekep dina ka dia gege. Ari geus ieu kumaha atuh terus terang we kuring mah geus teu betah jeung hayang bebas pang-pangna mah hayang tepung jeung nu jadi anak. Nimas Romlah ngahruk si mata terus murubut ke harita teh sedih ku nasib diri.
sanes ngalulucon Nyi Romlah sanajan Acek ge sarua teu betah. Balaka diri Acek geus kotor ku pangaruh ilmu si Jaliteng. Tepi ka diri kasungsi ku aki-aki nu geus sacetukui. Nu ayeuna kari ngarana we lantaran diracun ku muridna sorangan. Mun geus inget kana lampah nu geus kaalaman mata keruy reuy sebal jeung puringkak bulu-bulu. Nya sabulu punu maksud teh tapi ayeuna temahna anak Nimas Romlah nu katelah siranu jadi babanan lantaran sieun kaancikan ku lelemutan si Jaliteng. Matak teh atuh Acek hirup teh ukurna teh semplek mincak semplak. Kahirupan pinuh ku kana langsaan, kahirupan pinuh ku kaprihatinan. Ceuk Nimas Romlah nu terus ceurik ngaguku pok nyanyi Suwangkih ge saya bedana. Di sejen pihak Ki Jaladri nu poe eta memang geus ancura-ancuran ngalawan kakuatan si Gombrang. Gombrang, andika teh telah ngarupakeun hiji jajaka nu geus masagi ku pangarti. Kasipuh ku pangabaruh masagi dina ilmu luar ilmu batin. Tapi hanya ka ukur menitan deui nyawa sia bakal modar ku leungeun dewek. Sakedeung deui sia bakal dianterkeun ka akhirat deuleu. Wih nyaho omongan maneh teh ukur dipake paminingan bungku Jaladri gos lamun ceuk basa ayeuna mah. Padahal mah kieu teh sebutna teh lodong kosong ngelentrung. Kosong bolongpong ilmu maneh teh. Ngan luarna wungkul hanya ka we pokona mah kitu tah. Jaladri lah sebenarnya mah hate maneh teh geus peot atuh. Peot aduh. Nah, pokoknya mah nya kitu teh we peot siga nu ieu naon teh. Nu peot kitu. Jadul sia rasakeun jurus pamungkas dewek setan sia. Jaladri langsung muka jurus pamungkas tina jurus Jabar Layar. Jaladri harita langsung muka jurus pamungkas tina jurus Jabar Layar. Sedang si Gombrang waspada dirina kudu bener-bener ngajaga tata gerak Ki Jaladri. Jadi pikeun ngabendung jurus Ki Jaladri nyata ku jurus Batu Nunggul warisan ti Walang Gebang. Awak Ki Gombrang mancuh tegedag bulu salamar. Rasakeun sia modar belesat awak Ki Jaladri ngabelesat dina kacepetan gerak anu sakitu para mitra sadaya hebatna lain takis-takise. Untung Ki Gombrang geus ngibada ilmu Batu Nunggul. Sakabeh nu nempokeun moal teu harita kasima sok komo pikeun ningsih jeung Nimas anu ngabandungan kita tadi keneh ngarasa melang hariwangku kasalamatan si Gombrang. Tapi rasa kamelang nu tumuwuh dina hate dua wanuja harita keneh sirna. Ari sabab tetela si Gombrang mampu ngabendung gempuran Ki Jaladri nu rohaka. Awak si Gombrang harita diperak pekut tenggelan anu marati. Tapi sakitu ge ibarat nenggel batu nu teu. Batan batu nu ancur kalah Ki Jaladri sorangan ngajengkang sabab tanagana jadi malik ka dirina. Ki Jaladri awakna ngajengkang bari harita teh ngagero handaruan. Waduh! Jeledeg ngajeli tadi deung kedebut. Awak Ki Jaladri langsung rubuh awak nang karak pengkang. Tapi tetela daya tahan Ki Jaladri memang matak helok anu nempo. Sakitu awak ti bebet ti bantingnya jigana teh teu dirasa. Gombrang. Kiwari dewek rumah saka di pangarti kateter jajaden. Tapi ulah wakas sambat kaniaya isuk cegading kieto siapa kamodar kuleungeun dewek deui. Ki Jaladri nyarita kitu teh bari jeung jorelat seneng Ki Jaladri luncat ka jajalan nu dirusiahkeun teh. Geus puguheun ari anak buah nama geus teu temong deui saurang-urang acan. Kusabab kita tadi keneh sakabehna pihak Ki Jaladri geus mabur bari ngagusureun Nimas Romlah jeung Suwangkih. Nimas Romlah jeung Suwangkih satrajelaan hayang bisa leupas tina ceklan si Roja katut sakabehna, tapi da kitu ukur semet nyarekan jeung gejebri. Romlah, Suwangkih kuring lain tega jeung telenges. Ka adik hate ngan kusabab ge parentah ti Ki Jaladri, parentah dunungan atuh. Kapaksa arandika kudu milu pindah ti tempat. Ari sabab pihak si Gombrang geus ngayeu, pokona ngambeun ayana urang di dieu. Geus ngambeun aya kaayaan urang di dieu. Si Rojak bari terus ngagusur dua awewe kalayan dibantu ku batur-baturna. Sedengkeun Ki Jaladri nu kabur alatan teu nguntuk kana kahulka elmuna si Gombrang terus lumpat nuturkeun anak buahna nu leuwih ti heula geus dibejaan ka mana pilumpat teh. Saturkeun heula pihak si Gombrang can we sakabeh kaabus gegedugna pisan harita teh kabur si Gombrang katut Nimas sarta Nyini. Harita terus ngaburak bari ka eta tempat anu memang samemena geus dikanyahokeun jalana pikeun abusna. Poingan hese di tianganana. Aduh,
Syakir bunyi jeung nyingkurna. Aduh, aing manyaan. Rajeun manehna sia. Aduh bisa panggih jeung si Jaladri tur manehna bisa diperuhkeun. Nu jadi inung aing can kapanggih laratanana. Dah aing manyaan. Cek si Gombrang garo-garo teu ateu. Sabar atuh Kang Gombrang, moal nya pihak urang teh. Rek terus meunang kanyerian wae nu jahat akhir mati nangtu aya apesna. Biasana nu bener masuk loba halangan jeung harungan Kang. Kakang. Oge Kakang Gombrang. Nanging Kang geus saterusna mah nah bade kumaha jeung bade ka mana urang maluruhna Nyimas Romlah teh? Cek Nyimas Mairan caritaan ieu. Ieu mah urang baragi heula we tuh nya. Uing melang ye jeung nget wae ka aki ti arnasan mangka geus sakitu kolotna. Tapi samemehna urang baragi ieu tempat ku uing rek diancurkeun heula lah. Malar teu dipake di nyumput pihak anu jararahat. Nu teu aruni tuh teu aleutreug teh. Nu bangsa nu penjahat-penjahat. Yeuh, karaman-karaman kudu dibasmi teh. Moal daek nyicingan di tempat ku uing ancurkeun heula. Nah, bade dikumahakeun carana ngancurkeun patempatan nu sakieu legana tur wawegna Kang. Cek ning si heraneun. Kumata ka si Gombrang boga karep ngancurkeun tempat. Ih, perkara gampang nih sih lah. Ngan samemehna urang ngalaksanakeun niat ngancurkeun di tempat, leuwih teu heula urang kudu mariksa ieu tempat. Cek si Gombrang saterusna belas plus ka jero guha. Anu luarna dilapis ku taneuh anu siga hujur. Si Gombrang jeung Ningsih katut imas terus arabus ka eta rohangan. Uluh, hebat tempatnya rumputna sebal Jaladri si badul teh. Dasar si Jalabria, aduh aing mah. Di luar siga liang rinyung, nah digeus ka jero tiang jelema. Ieu rohangan tempat riungan meureun disebut nu ieu tempat molor tapi keke. Cek si Gombrang teu kabat nyarita ari sabab sorot panonna si Gombrang teu ka saurang jajaka anu keur dipasang dina kai golondongan. Harita teh dipasung barang eta. Si Gombrang kaget jeung heran samalah dina hatena si Gombrang nyarita kieu. Ai. Nah, itu. Sahanya uing dengar tina si Ranu mati pincang gitu karena kai golonongan. Aduh, nyaku saha awak si Ranu dipasungna teh heran aing kos jelema teu eling. Pan si Ranu teh anak si Jaladri. Sedangkeun di tempat jelema sejen kajaba si Jaladri jeung anak buahna. Bener-bener teu ngarti aing mah. Cek si Gombrang bari terus sorot panonna maneuteub ka si Ranu anu dibincang. Nah saha eta jajak anu dipasung teh Kang Gombrang? Beci anu kenal sareng wawu geuning anu kenal sareng wawu. Puguh we wawu mah atuh malah. Lain wawu deui atuh we ieu mah nyanjuh. Jeung percaya mah ieu jajak teh telah Ranu. Satemena ieu teh dulur uing malah bisa disebutkeun adi. Nanya eta atuh sainung misah bapa ari uing mah anak ki Dempak. Sedang ieu mah anakna Ki Jaladri di inung uing. Nu dipaksa kudu daek kawin ku Ki Jaladri. Satu tasnya cenah bapa uing dipaehan ku Ki Jaladri. Lamun mikirkeun palebah dina mah teh uing teh sok sedih jauh. Jeung nu jadi inung sok sumawana jeung nu jadi bapa. Nu geus teh lahirna leuwih-leuwih hate deui jadi inung. Meureun aduh ngan eta we jadi hatena teh pikir uing ngabaluweung kunaon si Ranu beti bincang. Sah nu ngabincang si Ranu tah ieu nu jadi pikiran uing mah. Cek si Gombrang. Nya mana kitu ge panginten ku pihakna Ki Jaladri Kang. Mas ngusulkeun pamanggihna. Bisa jadi Mas. Tapi tetep jadi bahan pikiraneun ieu keur uing mah. Naon sabada beti bincang, da mustahil mun dibincang teu pupugu. Mun nya hate kolot jahat leuwih ti sato. Tapi kitu teu kitu ketang aya saurang kolot tu jahatna leuwih ti sato galak. Contona geus pernah aya hiji kejadian di lemur uing. Ketang remur si Uhil. Saurang bapa asli tega ngaguna siga kasucian nu jadi anak wanoja. Tur eta anakna teh keur mujeuhna sumedeng ligar. Asa kacida nu mata kate jelema teu bisa diukur. Bageurna leuwih ti sato, heuh aya paribasa. Hate jelema teh teu bisa dikobet. Sadajan laut mah jero bisa diteleuman. Yuh nyaan. Mun sok komok geuningang kekecap. Bapa sampeuran atau istilah bapa cere mah. Loba kaahenganana. Anu kitu kolot teh teu boga iman sigana teh nyaan. Yuh bapa cere dewek keueuh. Tapi Kang dah henteu sadayana kitu cenah eta mah kumaha jalmana we nu teu boga cerdo alias teu waras keuna ku panggoda setan. Setan anu ngajirim jadi jelema. Pini setan nu ngancik di jelema nu kosong imana. Mana sarupa i segala rupa ge sok ngeuyeung ngahalalakeun sagala cara.
anu geus anya ayeuna mah tong jauh teuing we ayeuna mah urang mikiran kudu kumaha carana pikeun nyalametkeun ieu si Ranu kitu nyemutkeun pamikir abdi mah Kang keun wae sina kitu ari margi kahiji pangna eta jalma dibincang meureun aya itu ieuna da upami teu aya naon-naon asa piraku bet dibincang atuh kaduana ieu teh musuh Kang Gombrang sanaosnya kapi adi tapi pan adi ge adi tere adi teu sabapa komo pan paman pokona mah nya pokona teh nya jadi ramana teh jelema anu nyata Ki Jaladri nu geus ngabinasa kolot akang sorangan nu katelaki dempak saurna teh pan kitu ceuk akang cek ningki aja pikir ke pribadinya mah tapi apanan urang teh nya jelema teh kudu silih tulung tinulungan atuh teu haje lamun hiji jelema keur ngarenapan siksaan jeung diandep komo ieu si Patah Adi misah bapa heueuh da cecela bingung ieu karasana nya mun asa hese mecahkeun ye si Gombrang harita terus ngajelengut bingung ku pilampaheun sabot teuting harulang kitu harita si Gombrang oreja kagareuwahkeun ku ayeuna sora nyata sora si Ranu hoya Gombrang aduh andika tetela jelema nu leber wawanen euy lega hampura ku kituna geura bebaskeun awak kula tina ieu pasungan awak kula geura hayang bebas cek si Ranu sora teu beda sora nu biasa da puguh pikeun si Gombrang kaget ku ngadenge sora si Ranu euy nah sora manih teh bet ngayeu ngagerem jiga mau keur lapar euy pan euy teh nyaho sora maneh mah biasa-biasa we tapi nah bet jadi kitu rada ngagerem kitu jeung araraneh deui nah ayeuna teh bet kitu euy andika ulah kaget Gombrang ari sabab diri kula lain si Ranu tapi kula nu katelah si Jubah hideung mun hayang eces mah kula teh katelah Ki Jaliteng tah eta ngaran anu asli kula jadi mani teh si Jubah hideung nah buat niti ka si Ranu atuh bongan kalakuan si Jaladri geus ngaracun kula jadi anakna kapaksa ragana diancikan kula diusir taroh anakna dieusian ku kaula taku sabab kitu gancang kencarkeun jeung bebaskeun awak kula kula rek neangan si Jaladri rek nikah kasaku kaula si Ranu nitah ngabebaskeun bincangan ka si Gombrang geus nyaho kieu mah awak maneh moal dilepaskeun sakalian rek dianjurkeun jeung tempat-tempatna ulah Gombrang ulah kaula teu boga kasalahan ka nikah tapi kula hayang kene hirup Gombrang hayang kene hirup kula hayang kene hirup geura bebaskeun si Ranu netep seukeut ka si Gombrang anu teutepan ngandung daya kakuatan aneh si Gombrang leungeunna geus rek ngaragamang kana tali nu dipake ngabincang awak si Ranu tapi teu kebat ku sabad mangsa eta kadenge ku ceuli batin si Gombrang aya sora ngaharebos tan katinggalan Gombrang mangka inget kana caritaan kula ieu jelema nu katelah si Jaliteng alias si Jubah hideung anu perlu disampurnakeun lelemutanana lamun andika nulungan atawa ngabebaskeun ka ieu jelema ngandung harti kasalametan indung maneh bakal kaancam deui inget Gombrang maneh kudu nulungan ka Ki Jabur nu pamajikanna dipaling ku si Jubah hideung samalah kula mere nyaho pamajikan si Jabur kiwari geus edi tekelan si Jaladri ceuk eta soratan katinggalan pikeun si Gombrang mah geus teu samar nu cek keneh nyora tajalian ti walang gebang nah kumaha atunya cara nyelametkeunana ieu da pasti lamun jiwa si Ranu digempur ku kuring aduh manehna pasti aja sedengkeun uing mung manehna maehan dulur sorangan jadi bingung ye kumaha pikeun jalan saterusna nya teh semplek mincak semplak tean kieu mah nyanyian aduh aing mah si Gombrang bingung sorangan Gombrang kari milih lebar ku jalma hiji bari ngabahayakeun atawa lebar ku jalma rea rek di alat tanagana yeuh ulah mere jalan pikeun ngalepaskeun jiwa si Ranu tina pangancikan si Jubah hideung awakna keceburkeun kana cai wahangan nu aya di satukang ieu tempat ari engkena bakal kumaha engkena lelebutan si Jubah hideung bakal ngencar tina raga si Ranu sakitu heungkula rek mulang ceuk eta soratan katinggalan terus miles teu kadenge deui tangis kajadian kitu pok si Gombrang kedarisan ditujukeun ka si Ranu
Jubah hidung. Awak maneh kuing ditulungan turu bakal dibebaskeun tapi wayahna moal waka bebas jeung leungeunanya. Cek si Gomrang bari ge geus teu asa-asa deui tali anu ngabarengkos awak si Ranu harita ku si Gomrang dipegat-pegatkeun. Ningsih jeung Imas hatena ngageter sok sieun aya kajadian nu teu dipihar. Naon kitu kan kade bilih ngayakeun tindakan ka urang. Moal Ningsih jeung mah yeuh. Sing jauh we ulah deukeut teuing ka uing. Sok Imas sing jauh kan itu awak uing bising ka banding yeuh. Kunaon tarung uing jeung si Ranu pasti we banjir getih ieu mah. Bisi kasebrot getih babang nama atuh sok sing jauh kan itu. Atuh geus dikitukeun mah beret bertali dipegatkeun harita para mitra sadaya. Da Imas di harita teh geus ngajauhan malah Ningsih pon kitu keneh. Iwa tali dina leungeun jeung suku anu tacandilaan. Sakumaha nu kauninga para wargi si Ranu ditulungan ku si Gomrang. Ngan kari anu ngadibincang teh suku jeung leungeunna we wungkul. Atuh harita si Gandu nyarita, wah bebaskeun jeung talin wae da leungeun jeung suku, gancang bebaskeun Gomrang. Moal waka jubah hideung sabab ka uingnya ku uing. Ka uing geus aya nu mere beja yen awak maneh kudu dilelepkeun heula dina wahangan kitu kudu mandi heula kitu maksudna mah. Wae dina wahangan ieu tempat kitu samemeh mandi moal waka dibuka kitu pokona mah. Wah, tong Gomrang, tong digugu, tong dilaksanakeun. Kula yang kene hirup Gomrang, kula yang kene hirup, kula dilaksanakeun eta nu dita Gomrang. Bisa. Nu pae mah tetep we kudu pae. Wah, kurang ajar sia. Harita di luar dugaan si Gomrang. Si Ranu bisa mata bari kayan leungeun jeung suku dibincang. Awak si Ranu ngajaul dina kakuatan tanaga lapisanan. Tanaga lapisan anu pangluhurna. Sia, talayang awak si Ranu ngalayang ibarat kabawa angin. Si Gomrang rikat luncat ningkahan panarajang si Ranu. Kehel sia. Sakitu leungeun jeung suku di talian. Manehna masih kena bisa narajang. Sugan mah. Kecela luhung ilmu si jubah hideung si badul lain beja. Nu kieu mah kuing teh moal dibuka. Aduh, ngatungan. Aya wae mah. Si Gomrang bari sakilat ngabales panarajang si Ranu. Tapi para wargi sagagahna ge nu gelut bari dua leungeun jeung suku dibincang teu bisa gerak laluasa. Akhirna awak si Ranu beunang ditewak ku si Gomrang nu saterusna dibawa luncat ka satukangeun tempat. Aciat curelat caul gep sakilat di awak si Ranu geus aya dina ranggeman leungeun si Gomrang. Si Ranu awakna adug-adugan hayang lesot tapi ku si Gomrang leuwih pageuh nyekalna leuwih kuat nyekalna kusabab dibarengan ku tanaga lapisan anu memang hebatna. Dina seusehanana awak si Ranu ku si Gomrang dibantingkeun ka setengahing wahangan. Ciat pedawar awak si Ranu ngoleang. Saterusna ragrag di tengah wahangan nu katelah wahangan si Balagadama. Ai katelahna walangan Balagadama atuh para mitra sadaya. Hebat pisan. Barang awak si Ranu niba ka jero eta wahangan teu lila kadenge aya soranga cerit matak ngendeurkeun jagat. Harita keneh para mitra nyebutkeun ampun jeung tobat cenah mah. Ngan sakitu teh sora saterusna manghiles sarta dituturkeun. Ku angin ngaguru si Gomrang sakedapan ngadon ngahuleng neuteup ka cai wahangan anu ngadak-ngadak bota. Idik syariatna memang karunya ka si Ranu, tapi danya eta atulah lain tetega kusabab manehna teh kaancikan roh lelemutan si jubah hideung teh. Jeung eta si Ranu teh najan nya kasebut adi uing ge da teh sabapa awal akhir manehna ge pasti ngarah pati ka uing. Mun signu jadi bapada dipahen ku uing. Da pasti awal akhir ieu kejadian moal aya ieu moal teu matak aya buntutan heueuh. Jadi we meureun aya tunggu sirungan catang supaan uing hayang mulangkeun ka nyeri nulungan bapa uing anu dibinasa ku si Jaladri sedeng si Ranu ge pasti bakal ngabela kana jadi bapana. Bingung jadina karunya we ku emaknya da pasti batina mah sedih ngabadungan kieu kejadian teh. Si Ranu da sandeuna ceuk mama anakna meureun sarua anakna. Tak kitu karunya ka emak. Sing sabar we emak leuwih teu gancang hayang nulungan uing teh. Ngan geuning geus aya beja ge emak di dieu kabur dibawa kabur deui. Jauh manten dasar tudak cicit kada aing. Nyiksa teuing diri sorangan kuy cenah geus ditinggalkeun malelemutan si jubah hideung ge. Meureun moal ganas teuing cara tadi keun rek dihanyatkeun
Cek si Gombrang nyokot putusan rek ngahanyatkeun raga si Randu anu geus ditinggalkeun ku lelembutan anak nu ngancik dina dieu. Sanggeus gilig rek ngahanyatkeun si Randu henteu matatapasi di deui. Corelat jeneng kalayang cubar harita awak si Gombrang luncat kana cai walungan. Sedengkeun ningsih jeung Imas ukur colohok nempokeun si Gombrang. Tekung tilila harita si Gombrang geus hasil ngangkat awak si Randu nu tetela masih keneh hirup. Tur henteu kejem teuing cara samemehna waktu kaancikan ku arwahna Ki Jalid. Kumaha Kang Gombrang? Beres lah keun we sina lilir heula sorangan. Ayeuna urang ancurkeun di tempatna si Jaladri. Cek si Gombrang saterusna ngajak balik deui ka tempat tadi. Gancangna carita harita si Gombrang ku ngagunakeun tanaga batin geus hasil ngabulak-balik eta tempat sanajan teu nepi ka ancur kabeh oge. Dah cukup sakieu mah nya. Moal bisa deui dipake tempat ngumput we ayeuna mah jiga heueuh ya. Tenang aing. Cek si Gombrang bari nyusutan kesang anu renung dina tarang. Hari ayeuna lampah urang bade teras naha bade teras ka mana deui atuh? Teras ngobrol Ki Jaladri atawa kumaha Kang? Ih ulah wae ka ayeuna mah. Leuwih hade urang nyilang heula balik we. Karunya ka Ki Arnasan jeung ku beja heula we ka si Jabur. Ngeunaan ilmu di Guha Seredan Jaya kitu. Nah kitu sae atuh abdi manghiringan Kang. Temal ningsih atoheun lamun si Gombrang nyelang heula mulang ka lembur dunuk duku. Atuh sanggeus sakabehna paheut mah bral we. Saurang lalaki jeung dua wanoja teh ilit ninggalkeun eta tempat. Tempat nyarumputna pihak Ki Jaladri nu cikeneh diburak bari ku si Gombrang. Sailitna pihak si Gombrang harita si Randu anu sakujur awakna rancucut ku cai. Terus lilir pangacianana kumpul deui ret kaken caret kakatuku. Leng si Randu ngahuleng teu ngarti ku kaayaan diri manehna bet bararaseuh kitu. Ai nah awak aing jadi baraseuh kieu, Bu. Bener-bener teu ngarti jeung heueuh nah teh tempoan teh. Eta sabarareda tempat penyebutan Abah Jaladri baca di paburantak. Naon geus kajadian ye? Buah-buah. Cek si Randu bari corelat luncat ka jero eta tempat. Bu, tetela i tempat geus aya nu ngancurkeun. Cenah kamarana ri Abah katut jeung sejena, Bu. Tetela hate jeung pikiran aing teu ngarti ye. Siapa yang ulah kaget kejadian kita aya bahan pihak Abah bantro kekuatan jeung nu jadi musuh ye. Saha musuh nanya turana ka mana ngejatna atuh. Abah Jaladri teh aing ulah cicingeun je poe kene aing kudu bisa nyusul Abah Jaladri. Cek si Randu celeng luncat ninggalkeun tempat. Urang tuna heula lampahna pihak si Gombrang pon kitu kene si Randu nu pada-pada boga tujuan. Kiwari urang guar ambahan anyar nyaritakeun hiji lemur nu katelah lembur gintung. Kaayaan geus kawilang maju tur loba pangeusina. Hari dedengkot atawa kekentong di eta lembur nyaeta saurang jalma nu hari jadi pamuntangan ku sakabeh rahayatna. Samalah sajaba dijieun pamuntangan ge sok rajin ngajarkeun ilmu terutama ilmu silat. Ilmu kabedukan khusus ka barudak ngora pikeun ngajaga malaran nu di kalemburna teu kaunggahan karaman atawa bangsat anu ngaganggu masyarakat. Ki Jembar ngaran eta dedengkot lembur gintung teh pangawakanana para mitra. Punten. Ki Jembar ngaran dedengkot lembur gintung teh pangawakan jangkung. Jangkung badag simbar dada meh sarimbag jeung Bima we mun dina alam pawayangan mah. Hiji poe mun pareng hade poena diburuan imah Ki Jembar tembong sababaraha murid paguron silat. Nu dingaranana paguron teh nyata paguron Cakar Naga. Nya Ki Jembar pisan anu mere eta ngaran nuyu jeung jurus-jurus nu disebut jurus Cakar Naga. Sajabati murid-murid paguron Cakar Naga hadir Ki Jembar gitu harita teh para mitra. Ki Jembar temong keur nangtung siga nu ngabandungan kaayaan murid-muridna. Telila kalayan kusora nu tatag jeung jelas pok Ki Jembar mimiti muka carita. Pokona barudak nu aya di dieu. Ulah ngarasa bagja ari kusabab ku nempo jeung ngabandungan arendika bener-bener saroson-soson diajar ilmu silat. Kaula bagja nganyeta kula rek pepeuceuh ka sakabehanika. Umat di mana geus malaher diajar silat poh cangkang boji
eta kabisa ulah rek dipake ujub ria jeung takabur. Sok sumawona dipake ngarah-ngarina ka papada jelema. Ilmu kula teu ridho mun dipake kana jalan nu teu balik. Tapi kula ridho malah leuwih ridho mun eta ilmu dipake nulung kanu keur butuh, nalang kanu keur susah. Hiji ciri yen ilmu kula aya guna jeung mangfaatna. Tapi kade saluhureun nu luhur aya deui nu leuwih luhur, kasarna saluhureun ieu nu jago aya nu leuwih jago. Malah jago rajana, jago kuatna, jago rajana kuat ge mun sakadar jalma mah teu luput tina hade jeung goreng, cager jeung bageur, kering jeung pacager, jago jeung hengker, apes jeung jaya. Kitu diantarana ditepikeun ku Ki Jembar ka sakabeh anak muridna. Harita para mitra sadaya, atuh aya salah saurang muridna nyarita, aduh nuhun Ki Jembar sim kuring miwah sakabeh murid ngaros bingah ku ayana Ki Jembar keur samaparingkeun ilmu silat kajajakan wae di lemur. Cek salah saurang murid Ki Jembar katelah Ki Cakra, syukur ari katarima kula bunga. Semalah rasa kabunga kula ge mun seuk dibandingkeun jeung gedena gunung Ciremai, leuwih gede, leuwih jangkung, leuwih luhur kabunga kula. Tapi Ki Jembar teu kebat. Tapi kumaha Ki Jembar? Tapi kieu ieu teh Ki Cakra kula aya tepikeun ka Arandika sakabehna. Perkara naon? Pak Guru, atuh mangga geura dugikeun. Muga tong dia dingding clear di Sinang Siloka. Pokona mah sabalakana we tur blak-blakan gitulah. Si Cakra anu memang meh bareng jeung anu sejen. Jadi peuting nu geus kaliwat diri kuling ngimpi. Diri kula ngimpi matak pikasieun jeung pikaluase. Impen naon atuh Ki Guru teh? Manawi sim kuring tiasa maparing bonggolongan Ki Cakra. Ari nu jadi kaimpikeun ku diri kula nyaeta kalembur urang cohag ka paguruan Cakranaga. Geus kadatangan banjir poara gedena, ureta banjir teu bisa dihalangan ku naon bae. Dibendung ku rupa-rupa tumpukan batu nu gede, batu kabawa palit. Dihalangan ku guluntungan kai nu geledek serua kebawa palit, malah diri kula pisan kebawa palit. Sakitu impian kula teh Ki Cakra. Ki Jembar para wargi nutupa sakabeh caritaanana ngadenge eta impian nu kaalaman ku guruna. Sakabeh murid paguron Cakarnaga harita saurang ge aya nu teu ting harulang tapi teu lilapok harita. Salah saurang murid paguron katelah Ki Cakra milu nyarita. Ki Batara para mitra milu nyarita. Ai nurutkeun implengan jisim abdi mah moal salah tetep. Ka tempat urang bakal hiji kajadian nu teu dipikahayang ngan can kapikir kajadian nu bakal tumiba ka pihak urang. Guru, sadalah jalan pikiran kuring kitu Batara. Ki Cakra, ka tempat urang bakal aya kajadian nu teu dipalar. Hanya anu teu dipikahayang nganaha kajadian naon atuh? Ki Cakra ge arita mairan kabaturan. Para mitra anu mulia, harita atuh Ki Jembar tuluy nyarita deui. Nyalain mairan Ki Cakra, Ki Batara. Oke sakabehna jalan pikiran katut siding maksud kula memang kadinya loyogna. Nganyaeta teu kapikirna kajadian naon nu bakal tumiba ari sabab sakainget kula teu pisan boga musuh kula teh. Kula datang di Tatarwetan ngajak datang ka Jawa Barat ye mancen tugas eueuh deui wati nyebarkeun ilmu. Wah, teu kitu Ki Guru. Kangaranan kahirupan jelema mah sok aya we nu sirik pidikna jail kaniaya ka papada kaula. Sok aya kalana atuh paguron urang keur seungit, keur nanyung, eta nu ngewa jeung sok sirik, sok naremongan, boh ti jero, boh ti luar paguron. Tak moal salah tah,
nuka impikeun ku salira Ki Guru teh nyata datang na bahaya nu diakibatkeun ku pihak jalma nu sirik pidik jailkan ya ka urang atawa seeutik gedena nu hayang ngancurkeun ieu paguron urang. Memang bener mun ngingetkeun ka parbadinya nama. Tapi mun nya kitu nasaha jeung urang mana? Ari sabab sakainget ulah teu pisan ngabogaan musuh. Nya kajaba mun di pihak urang aya nu ngabudi ucing. Beungeut nya ngarep ati mungkir. Ari hareupeun jiga nu ngaula tur satia bari milu diajar silat. Ari pek disatukangen ngati-ngati jeung hayang ngancurkeun. Nu kieu ngaranna ngijing sila bengkok senempah. Ki Jembara bari neuteup ka sakabeh murid paguron Cakarnaga. Ditetep kudu jadi guru sakabehna terus ngareluk teu wani danga kusabab jiwa Ki Jemar pinuku pangawibawa nu kuat turohaka. Teu lilapok Ki Jemar nuluykeun deui caritaanana. Ayeuna kieu bae. Arandika mangka kudu ariatna saring cing pageu kancing saring set pageu iket. Bisi aya siko si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Omat lamun aya nu sipatna nyurigakeun ka pihak urang. Gentak periksa tapi tong waka ditindak sameme aya keterangan jeung bukti nu jelas. Ki Jembara salaku kekentong di paguron Cakarnaga nu aya di lemur Cigintu. Sanggeus nu jadi guruna ngaleos harita Ki Cakra jeung oge Ki Batara nu memang dulur sa paguron pok harita si Cakra kakerakda carita. Waktos nase perwargi.